Sabila mitra-mitra pemirsa di like, di komen, sarang di subscribe channel YouTube MGR. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui mitra-mitra pemirsa direncangan ku Mang Guru bade mangdongengkeun deui neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Banjir Getih di Dharma Patih. Ieu dongeng karangan Kang Heri Supriyadi Cianjur. Panginten ayeuna teh nincak seri anu kadua. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru, panginten saateu acan ngadangkeun ieu dongeng, Mang Guru nyuhungkeun pangrojong sareng pangdedelna ku mangrupi like sareng komen, oge boh bilih teu acan subscribe, mohon diantos subscribe-na. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan jucungna ieu cariyos. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru kidarsangan saukur unggek bari seuri bari nempokeun Jang Aji anu keur make geulang pamere ti dirina sanggeusna amitan pikeun anu kadua kalina mah kidarsa ngaleos ningalkeun Jang Aji. Embe si Utih ngaberele sanggeusna sababaraha lengkah kidarsa ningalkeun dirina. Urag kidarsa ngeureunkeun lengkahna anu saterusna mah ngaliuk ka si Utih jeung ka Jang Aji. Kituna teh dibarengan ku Suraseuri. Si Utih ngaberele deui, ari Jang Aji mah males seuri ka kidarsa bari ngadadahkeun leuleugeun katuhuna. Geus kitu mah kidarsa neruskeun deui lengkahna sarta beuki lila beuki ngajauhan nepi ka antukna mah ngiles dina pengkolan. Aji rentang-rentang katembong ku Jang Aji aya nu leumpang semu rurusuhan nyampeurkeun ka palebah dirina. Sajongjongan mah Jang Aji ngan saukur kurang kerung neuteup lalaki anu anyar datang anu tetela geuning eta teh Kang Diman. Aya naon Mang? Tanya Jang Aji sanggeus Kang Diman aya di hareupeunana. Duh Ji, tong kabalik ka imah Ji, ceuk Kang Diman semu hari weus-weus. Nah Mang, ceuk Jang Aji beuki kerung. Loh bahaya Ji, aya Raden Angkara jeung dua prajuritna. Oh, bade ngaborong kupa paling oge Mang. Nya keur ngaborong kupa, ngan Raden Angkara teh hayang ngendomba anu maneh Ji oy. Maksudna kumaha ieu teh Mang? Ngan darak-dak we Kang Diman nyaritakeun perkara dirina anu panggih jeung Raden Angkara. Mangsa dirina mulang ti kebon. Jang Aji anu sarua geus apaleunana kana tabeat Raden Angkara teu wudu siga anu dumadakan sieun sarta pohara hariwangna. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru, alatan kasieun sanggeusna nampa beja ti Kang Diman nya ngeunaan Raden Angkara anu keur mikahayang domba anu ciri-cirina sarua pisan jeung dedegna si Utih dina mangsa batur geus baralik ti kebon atawa ti sawahna sewang-sewangan teh. Ari Jang Aji mah masih keneh ngajejentul di sisi wahangan diuk dina ngajemprakna batu gede anu rada kaiuhan ku gomplokna daun malanding. Si Utih anu geus sebeuheun ngahakanan jukut depa digigireun dununganana. Tih, kudu kumaha ari ayeuna? Bahaya lamun maneh kapanggihan ku Raden Angkara mah pasti maneh bakal dibeuli secara paksa, anu engkena geus moal salah pasti diadu-adu, ceuk Jang Aji ngusapan tanduk domba ka memeutna. Si Utih teu ngaberele, malah anteng ngahep-hep. Kituna teh paneteupna mah siga anu kosong, lir anu bisa ngarasakeun kana kasieun jeung kahariwang anu jadi dununganana. Aji, gera balik Ji. Kadenge ku Jang Aji aya sora bapana anu nyalukan semu jojorowokan, barang direret nyawe geuning bapana anu harita kalayan semu gegancangan nyorang galengan nyampeurkeun ka dirina. Ari maneh
sok kajongjonan ari ulin teh can salat can dahar kolot mah melang ya cek Kang Atang gegelendeng sanggeus aya di hareupeun anakna. Sieun bade euih teh Pak. Make jeung sieun kunaon Ji? Sieun ku Raden Angkara Pak, sieun maksa meser si Utih. Oh, geus nyaho perkara Raden Angkara anu keur neangan domba anu bodas. Jang Aji ngan saukur unggeuk, sakedapan mah Kang Atang ngan saukur unggut-unggutan. Dibejaan ku saha Ji? Ku Kang Diman Pak. Oh, paingan atuh, geus areuh ayeuna mah Ji. Hayu balik, beradahar. Tekung si nemal deui, sanggeus dibejaan yen Raden Angkara jeung dua prajurit anu marenganana geus baralik mah, Jang Aji semu ngalenghoy ninggalkeun eta patempatan dituturkeun ku si Utih. Ari Kang Atang anu leumpang pang pandeurina dina teteupna siga anu karenyaeun pisan ka anu jadi anakna teh. Sanggeus lumayan lila lumampahna antukna mah Jang Aji si Utih jeung Kang Atang narapi kaburuan imahna. Ditepas imah kasampak nyiati geus nulak cangkeng bari jamotrot neuteub ka Jang Aji. Kang Atang gancang mere isyarat ka pamajikanana sangkan teu ngagelendeng anu jadi anakna. Aji, Jung, ampihkeun heula dombana terus geradahar. Cek Kang Atang kalayan leuleuy. Kalayan siga taya kaberagan pisan, Jang Aji ngoreleng ka pipir imah dituturkeun ku dombana. Karunya budak teh Nyai, matak teu buru-buru balik teh, sieun aya keneh Raden Angkara cenah. Eta meureun sieun dipaksa pikeun jual dombana, cek Kang Atang ka pamajikanana. Apa leunti saha Kang? Dibejaan ku si Diban cenah mah, karunyaeun meureun. Mitra-mitra pemiar retup dongeng Mang Guru nyiati ngan saukur unggut-unggutan anu saterusna ngoloyong nuturkeun anu jadi salakina anu geus ngalengkahkeun sukuna ka jero imah. Jang Aji oge ari geus ngampihkeun dombana mah kebat bae ngoloyor nyampeurkeun indung bapana. Geradahar Aji, jeung itu deui nangka teh dikolek tempo bae di dapurnya, cek nyiati kalayan siga anu karunyaeun pisan nempo pamulu anu jadi anakna dina mangsa harita. Bade ka bumi pupuh lembur heula mak. Rek naon kapupuh Aji, cek Kang Atang semu kerung. Iya Pak, bade mayar dawegan. Tadi teh aya aki-aki hauseun pisan. Ka Aji nyuhungkeun eueut, tapi da Aji teu nyandak cai, nya dipangalakeun dawegan we anu pupuh lembur Pak. Aki-aki saha Aji? Cek nyiati sarua kerungna. Ngangkeunna mah Ki Darsa mak. Urang mana kitu? Duka ari urang mana-mana mah hilap teu ditaroskeun. Saurna Ki Darsa teh bade nepangan putrana anu di Cimangplang. Ari eta nanahaonan deui mamake gelang sagala, cek Kang Atang leuteup gelang anu dipake dina leungeun katuhuna Jang Aji. Puguh ieu teh pamasihan ti Ki Darsa, saurna teh etang-etang kanggo pangemut-ngemut, biasa da sae Pak. Mangsa indung bapana keur silih teuteup bari kurang kerung, Jang Aji mah gancang bae ngoloyong ka kamarna. Kalayan tekung silila oge geus kaluar deui, nya geus nyokot heula duit tayohna mah. Mun geus teu imah pupuh lembur, gancang balik deui geradahar Aji, cek nyiati siga anu melangeun pisan kana beuteung anakna. Mohon mak, nya tadi teh Munah masihan artos kupa. Ku Aji teh dipasihkeun wae ka si Aki Darsa, kanggo meser tuangeun saupamina mendakan warung mak. Nyakeun bae, njung we atuh ari reka imah pupuh lembur heula mah. Geus kitu mah kalayan gura-giru Jang Aji ninggalkeun kolotna. Alhamdulillah soleh boga budak teh, cek nyiati setengah ngomong ka dirina sorangan. Ya kumaha we bapana atuh Nyai. Cek Kang Atang ditungtungan ku nyerenge. Cek nyiati kituna teh bari juba-jebi. Nempo pamajikanana samodel kitu teh, ari Kang Atang mah ngan saukur surungah sarengeh deui. Mitra-mitra pemiar retup dongeng Mang Guru, ari Jang Aji saluyu pisan jeung amanat anu diwanti-wanti ku indungna, leumpangna gagancangan muru ka imahna pupuh lembur. Ji, teh ka mana Ji? Di jalanan aya budak lalaki anu saentaragan pisan nalek ka Jang Aji, babaturanana tayohna mah rek anterkeun duit ka pupuh lembur. Oh,
tadi urang ka imah tapi manehna eueuh keur ngamandian domba ari cek indung maneh mah cenah Ji. Nya urang rek ka imah pupuh heula nya. Milu atuh Ji. Nya hayu. Geus kitu mah Jang Aji jeung sobatna gura-giru ngagedik muru ka imahna pupuh lembur. Sanepina ka anu dijugjug kasampak pupuh lembur keur ngadaweng di tepas imah. Gening maneh Aji, kebenaran datang ka dieu. Cek pupuh lembur siga anu bungaheun pisan mangsa kadatangan Jang Aji teh. Mohon ngahaja Pak. Tadi abdi teh ngaibakan domba ka wahangan, hilap teu mekel cai kanggo eueut. Abdi teh ngaladawegan anu pupuhu da teu kiat haus, bade diartosan we ayeuna Pak. Cek Jang Aji kalayan teu nyaritakeun kajadian anu sabenerna. Lah, dawegan-dawegan wae, engkop we mere. Bisi sakalieun hayang atawa indung maneh butuh keur kalapa kolot, keur popolah, nya ngalawe kusorangan. Tembal pupuh lembur siga anu ridoon pisan. Aduh, nuhun pisan atuh upami kitu mah, Pak. Nya, lamun daek, isukan Bapak pesen suluh satanggungan mahnya. Paraseuna geus kosong. Aya oge suluh nangka dipipir. Alah, baraseuh keneh. Aduh, Pak. Enjing mah bade ngalah suluh kanggo Mang Ukin heula Pak. Kamari pesen. Waduh, mangkaning keur butuh pisan euy Bapak teh yeuh. Biasa ketang enjing oge Pak, tapi ngalana ku si Imron. Cek Jang Aji kituna teh bari ngareret ka sobatna, anu teh tela ngaranna Imron. Kumaha daek Imron? Cek pupuh lembur neuteup ka Jang Imron. Mangga Pak, mangga. Nya syukur ari kitu mah. Omat anu garari ngalah suluhna nya. Jang Imron ngan saukur ungeuk. Sanggeus eueuh deui urusan mah, Jang Aji jeung anu jadi sobatna aramitan sarta anu saterusna mah pating garedik ninggalkeun imah pupuh lembur. Ari milik mah ti mana we geuning, keur teu boga duit pisan urang mah, rek punta-penta ka kolot geus era. Cek Jang Imron dina sajaroning leumpangna. Heueuh sarua, urang oge geus era punta-penta ka kolot teh, matak mending ngajualan suluh, da hampang ngananggungna oge ari anu gararing mah. Nya, isukan nyampeurnya, urang bari sakalian. Jang Imron teu cacap nyaritana, sabab rentang-rentang ka tembong aya dua budak di hareupeunana. Waduh, aya si Jamal jeung si Dodo euy, cek Jang Imron deui siga anu reuwas. Wah, bahaya ieu mah euy, ari rek nyumput da geus nempoeun, cek Jang Aji siga anu sarua reuwaseunana. Sok sanajan bari siga anu sieun, antuk namah Jang Aji jeung Jang Imron nararoskeun deui lengkahna. Geus ti marana maraneh? Cek budak anu pangawakanana rada lintuh, rutret ka Jang Aji jeung ka Jang Imron. Geus ti imah pupuhu. Oh, duit. Budak anu rada lintuh namprakeun leungeun. Teu boga duit, Do. Tembal Jang Imron ka anu cikeneh namprakeun dampal leungeunna. Anu tayohna mah eta budak teh anu ngaranna Jang Dodo. Kituna teh ari Jang Imron bari semu pupurungkutan. Wadul, rah-rahan mal. Cek Jang Dodo ngareret ka baladna. Jang Jamal gancang ngadeuketan. Anu saterusna mah ngarah-rahan unggal pesakna Jang Imron, tapi teu manggihna naon, da memang Jang Imron mah keur teu mawa duit. Goblok, dasar jalma balangsak, cek Jang Jamal nyunturungkeun Jang Imron nepi ka gugulitikan. Maneh sia, cek Jang Jamal neuteup ka Jang Aji. Boga oge ngan ukur sakieu, cek Jang Aji nembongkeun duit kencering anu bahana dijieun tina tambaga. Rah-rahan heula mal, cek Jang Dodo nyelengkeung. Teu ngadaguan dititah dua kali, gancang Jang Jamal ngadeuketan sarta ngarah-rahan unggal pesak Jang Aji. Goblok, ieu yakeneh sia geuningan, cek Jang Jamal muncareng mangsa karampa aya duit dina pesak tukang calanana Jang Aji. Eta mah keur mayar udunan ngaji mal, cek Jang Aji semu leungis. Lah, udunan teuing sia, tempas Jang Jamal. Kituna teh bari gancang rek ngodok pesak Jang Aji. Dina kaayaan kitu ujug-ujug buk
cengkang. Bangsa Jang Jamal kokodok kana pesak. Tuur Jang Aji ngajekuk kana dadana Jang Jamal nepi ka ngajengkangna. Goblok, wani ngalawan sia teh ha? Cek Jang Dodo nyelenteng. Siap, Jang Dodo nonjokkeun peureupna. Empeng pisan rek ngalah kana beungeut Jang Aji. Leplos, Jang Aji gancang ngelok. Barang pisan jeung ngeplosna tonjokan Jang Dodo, peureub Jang Aji ngajekuk kana dadana Jang Dodo. Hiuk jebrod. Jang Dodo ngagoak disusul ku awakna anu ngagedebut ninggang lemah. Hing Jang Dodo ceurik barinya nyambat ka indungna. Nempok kitu ari Jang Imron mah bati molohok. Teu nyangka sacangu buuk yen Jang Aji bakal wanieun ngalawan ka Jang Dodo jeung ka Jang Jamal anu geus kawentar harak sarta pada mikasieun ku barudak anu saantaraganana di lemburna. Ari Jang Aji sakedapan mah malah hulang-hulang siga anu bingung. Ari nit syah, lamun kumawani hadak deka batur, disiksa syah ku aing mah. Cek Jang Aji siga anu ngadadak gede kawani. Kituna teh bari rutret kadua budak anu pating goletak dina taneuh. Ampun ji ampun ji ampun. Cek Jang Jamal ampun-ampunan, canggeusna nyangkeh Jang Dodo. Anu masih keneh ceurik mah, duanana ari nit ninggalkeun eta patempatan. Ji, maneh wanian euy, cek Jang Imron puluhak polohok neuteup ka sobatna. Tuman diantep wae mah beuki wani. Jang Imron ngan saukur unggut-unggutan. Geus kitu mah duanana pating garedik neruskeun deui lengkahna. Sajeroning leumpangna teh ari Jang Aji mah loba hulang-hulang siga keur aya anu dipikiran. Mitra-mitra pemiar YouTube dongeng Mang Guru canepina deui ka imah kasampak kolotna Jang Aji keur ngawarangkong ditepas jeung Kang Diman. Jang Aji mah kebat bae ka jero kalayan ngajak Jang Imron anu jadi sobatna. Sanggeusna salat lohor heula sakedeung, Jang Aji ngoloyong ka rohangan dapur sarta anu saterusna mah nyalebek dahar siga anu nikmat pisan. Teu kungsi mandi deui da pajar teh enggeus basa di wahangan. Jang Imron anu cenah mah geus warareg. Jadi pipilueun milu dahar deui ari nempo deungeunna jeung acar nila mah kabitaeun eumeureunnan. Omat, perkara tadi jeung si Dodo tong diwangkongkeun ka kolot urang nya, ceuk Jang Aji harewosan semu ngosom. Nya meuni bawel, tembal Jang Imron sarua ngosomna. Nya bisi we, sabot Jang Aji jeung Jang Imron keur dalahar, kadenge reketna sora palupuh anu beuki ngadeuketan. Tetela geuning anu ngurunyung teh nyiati, anu sadatangna ka dapur teh kebat bae nyician bekong ku cai enteh. Engkop Jang Imron tong asa-asa daharna, piakeun we acar nilana da geus nyesakeun ari keur bapana si Aji mah, ceuk nyiati neuteup ka Jang Imron. Mohon ceuk, aduh meuni raos, tos lami abdi mah tara mam sareng anu kieu, sok saaya-aya we ari di rerompok mah. Nya sarua we di dieu oge Jang Imron, eta mah pedah we keur aya milik aya lada ngajual kupa. Oh, kupana siep sadayana kitu ceuk. Nya aya we ari anu rada harejo keneh mah Jang Imron. Bade nyuhungkeun sakeudik mah nya ceuk kanggo ngarujak. Heuh nya sok we ayeuna mah dahar heula sing warareg, engke jeung si Aji ngalakupana mah. Oh nya Jang Imron, kumaha ari mah cager. Ya kitu bae ceuk, rada nyieurieun keneh mah pah tilas gebis teh. Nya sing gancang jag-jag dewe karunya, ari bapa mah cager.
Alhamdulillah ari bapa mah ceu. Nya syukur ari kitu mah. Sok dalahar heula. Cece mah rek nganterkeun cai enteh keur bapa nasi Aji. Jang Imron ngan saukur unggek. Geus kitu mah Nyi Yati ngoloyong deui ninggalkeun dua sobat anu keur dalahar. Hensok tambahan deui sanguna, ceuk Jang Aji. Mangsa nampo sangu dina alas Jang Imron kari sahuapeun deui. Geus wareg teuing, tembal Jang Imron. Ituna teh bari ngumpulkeun sangu dina alasna pikeun huap anu panungtungan. Mana si Aji? Tempotah anak aing menikah eungapeun kitu, ditonjok ku anak maneh. Naon ieu teh? Aya naon? Tenang atuh tenang. Anak aing ditenggelan ku anak maneh. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru kadenge ku Jang Aji jeung ku Jang Imron aya sora anu raribut di tepas imah. Jang Aji jeung Jang Imron pohara pisan dareuwaseunana teu kungsi ku kumbah leungeun-leungeun acan ganjang duanana naroong tina liang bilik. Aduh, bapa nasi dodo ngontrog euji, ceuk Jang Imron neuteup Jang Aji kalian siga anu pohara sieunana. Waduh, kumaha atuh, ceuk Jang Aji siga anu sarua sieuna. Sarji. Kadenge jorawokna Kang Atang kalian siga anu keur pohara pisan keheulna. Batan gancang nembalan, Jang Aji mah malah ngayak-yak siga anu pohara pisan sieunana. Sarji, adieu sia keheen. Jorawokna Kang Atang deui beuki tarik, siga samemehna Jang Aji mah malah ngayak-yak henteu nembalan. Geblig, kadenge sora lengkah anu semu ngagejelig sarta beuki lila beuki ngadeukeutan ka rohangan dapur. Teu kungsi lila ngurunyung Kang Atang dina kaayaan jamotrot. Ka dieu sia keheen, ka dieu. Sanapina kahareupeun Jang Aji teh langsung bae Kang Atang ngajewer ceuli anakna. Ampun Pak, ampun. Ceuk Jang Aji ampun-ampunan bari pupuringisan. Ngan durug-dug satengah digusur. Jang Aji dibawa ka tepas imah. Rek jadi naon ari sia? Sok diajar hara ka batur teh heuh. Tuh tempo Jang Dodo menikah eungapeun kitu. Ceuk Kang Atang nunjuk ka Jang Dodo anu masih keneh inghak-inghakan. Ituna teh ari sabelah leungeunna mah beuki tarik ngajiwir ceuli Jang Aji. Akang, ceuk Nyi Yati siga anu reuwas. Tang, tong kitu-kitu teuing ka budak teh karunya. Ceuk Kang Diman nyelengkeung siga anu karunyaeun pisan mangsa nampo Jang Aji anu pupuringisan semu jejengkean teh. Lah, tuman hara ka batur mah kudu diwarah. Ceuk Kang Atang siga anu pohara napsuna. Ubaran anak aing sia Sarji. Bapana Jang Dodo tu tunjuk bari morongos. Gancang sia ubaran ku sia kehen. Sentakna Kang Atang dibarengan ku ngajongklokeun anakna. Brug! Jang Aji nepi ka nyeuh di hareupeun Jang Dodo jeung anu jadi bapana. Da si Dodona anu salah eta mah Mang, ceuk Jang Imron nyelengkeung tina lawang panto. Ngajedog sia mah teu kudu pipilueun. Ceuk Kang Atang jadi ngabarerang ka Jang Imron. Sabar tang. Urang talek heula ameh nyaho jujutanana. Ceuk Kang Diman satekah pola nenangkeun kaayaan. Sabar. Aing mah belaan diripuhan maraban anak teh. Lain sina hara ka batur deuleu. Amarah Kang Atang siga anu hese pisan derepna. Sabar. Sok dariuk heula nguran mah. Sok dariuk. Ceuk Kang Diman rutret ka sararea kituna teh dibarengan ku pepeta sagala. Kalayan paroman anu masih keneh pinuh ku amarah, antuk nama Kang Atang daekeun nurut kana omongan Kang Diman. Sararea gukgek ngariung di eta tepas. Jang Aji mah nepi ka tungkul, siga anu sieunneun pisan mangsa bapana keur ambek mah. Jang Imron, nyaho kana kajadianana. Sok ari nyaho mah nyarita, ceuk Kang Diman ngareret ka Jang Imron. Sanggeus dimimitian ku unggek ngandarak-dak we Jang Imron nyaritakeun kajadian di jalan. Mangsa Jang Aji jeung dirina marulang ti imahna pupuh lembur sarta pasang rok jeung Jang Dodo katut Jang Jamal. Atara pisan kasieun dina paroman Jang Dodo. Mangsa Jang Imron nyaritakeun kajadian anu sabenerna teh. Bener eta teh. Bapana Jang Dodo ngaugebig-gebig anakna sareng sena Jang Imron cacarita. Batan langsung nemalan.
Jang Dodo malah tungkul siga anu pahara si eunana. Jawab sia goblok, jawab. Bapana Jang Dodo ngadegungkeun sirah anakna. Antuk nama Jang Dodo nembalan ku unggek. Si goblok sia. Awas anu tara dibere duit wae ku aing teh ha. Rek jadi naon ari sia? Babal teh dasar. Ngerakeun kolot hirup teh sia mah. Bagian bapana Jang Dodo aya nama anu ngadat ka anakna. Seak ceplok. Bapak Jang Dodo nyabok anakna. Jang Dodo nepi ka ngacungkel. Ampun Pak, ampun. Jang Dodo ampun-ampunan bari pupuringisan dina sela-sela ceurikna. Mang Iip, atos mang karunya. Ceuk Kang Atang gancang newak pigelangan bapana Jang Dodo. Anu tetela ngaranna Iip, mangsa geus sahabak-habakeun rek nyabok deui pipi anakna. Tuh man budak ieu mah, kolot si Jamal deui kudu dibejaan ieu mah. Anon Mang Iip nepi ka beureum balukar tina amarah anu keremejeuna ngababela. Atos mang, atos. Saya nama padantenkeun heula we secara leuleuy. Ceuk Kang Atang ari ka anak batur mah siga anu teu tega. Ngerakeun pisan atuh da boga budak teh Jang Atang. Atos mang, atos. Jang Aji, Jang Imron, oge ka sararea hampura kasalahan si Dodonya. Antuk nama Mang Iip rada leuleuy nyaritana. Jang Aji, Jang Imron jeung anu sijenangan saukur arunggek. Sanggeus amitan mah Mang Iip ngagedig bari setengah ngagusur Jang Dodo. Kituna teh bari teu eureun-eureun ngagelendeng sarta ngadegung-degungkeun sirah anu jadi anakna. Aduh, hampura bapaknya Kasep. Ceuk Kang Atang gancang ngarangkul sarta ngagalentoran pipi Jang Aji. Kalayan siga anu pohara pisan hanjakaleunana. Matak oge tong gurung gusu ari naon teh ieu? Ceuk niati nyelengkeung siga anu keheul. Nya hampura ari sugan teh. Eranya maneh. Ceuk Kang Diman juba-jebi ka Kang Atang. Kang Atang mah ngan saukur kula mas kelemes mangsa dikitukeun ku anu jadi sobatna teh. Untung aya Jang Imron, ceuk niati ngareret ka sobat anakna. Jang Imron mah nepi ka beukah liang irungna. Mangsa niati ngomong kitu teh. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, ari Mang Iip saningalkeun kula wargana Kang Atang teh dina kaayaan satengah ngagugusur Jang Dodo, leumpangna gagancangan muru ka imahna. Mangsa sakedeung deui rek nepi ka tempat anu dijugjugna, Mang Iip pasang rok jeung dua prajurit anu tarumpak kuda. Mang Iip jeung Jang Dodo gancang rarengkuh mere panghormat. Henteu nepi ka daraku aringan ukur ka prajurit mah. Kunaon eta budak nepi ka sisimeukeun kitu, Mang? Tanya salah saurang prajurit sanggeus ngeureunkeun heula kudana. Biasa we Den bangor, mulih ti marana aden duaan teh atuh, ceuk Mang Iip malik tumanya. Oh, geus udar ider we, dititah neangan domba adu. Sugan Mamang apal atuh, saha anu bogaeun domba adu, anu buluna jeung tandukna barodas kabeh. Sakedapan mah Mang Iip ngan saukur ngahulang siga anu keur nginget-nginget. Upami telepat mah puteran Jang Atang anu gaduheun domba sarupi kitu mah. Nu mana teh Atang-Atang teh? Di mana kitu imahna? Tuh kapali ditu. Mamang oge nembetos ti bumina Jang Atang, ceuk Mang Iip. Kituna teh bari tutunjuk. Bener bogaeun domba anu bodas, Mang. Duka ari aya keneh atanapi henteu mah Den, taroskeun we heula. Heuh nya atuh. Mun kitu mah kuring rek nepungan heula Kang. Saha tadi teh ngaranna teh? Poho deui. Jang Atang. Oh nya Kang Atang. Kuring rek nepungan heula Kang Atang nya Mang. Mang Iip ngan saukur unggek. Geus kitu mah kalayan rada gagancangan dua prajurit muru ka imahna Kang Atang. Mang Iip oge ngagedig deui satengah ngagusur anu jadi anakna. Cag heula nya hei. Insyaallah sanes waktos ieu dongeng urang teraskeun deui. Sakitu anu kapihatur, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah per mios.